Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarti nu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra, masih dina judul Utari Nagipati, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu, sateacana simkuring neraskeun hanca carita anu katunda, tong hilap kana teu acan subscribe sumangga di subscribe. Kan watosna simkuring haturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan kana naon rupi apresiasina, khususna ka wargi-wargi anu biasa ngotretkeun komentarna anu aya di Palihan Cilacap Jawa Tengah, aya Palihan Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Sumedang, Banten, Bogor, Kuningan, terus Garut, di Palihan Depok oge aya, Bekasi aya, Bekasi Karawangnya. Alhamdulillah. Pamudah-mudahan atuh paranjang yuswa sadayana ageng milik rezeki kalayan aya dina kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra urang tuluykeun hanca carita nu katunda teh nya. Dina jujutan hanca carita anu katunda, Padaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting, nyatana kasih godeg katut sigojin anu mana harita nuju kukucuprakan di balongna paici kulantaran diudag-udag jurig hulu tea eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu, saenggeus aya kana sawatara waktu jep kaayaan teh jadi simpe, sora anjing anu tadi babaung teu kadenge kitu deui sora manuk jurig ayeuna mah geus eureun, samalah angin anu tadi ngaguruh geus leler. Kaayaan peuting balik deui ka Wasasari, ukur kadenge sora jangkrik jeung cari cangkas ditema ku sora bangkong anu disarada di sisi balong. Ari jurig hulu jeung jurig buntung teuing kamanang yelasna. Kacaturkeun paici anu aya di imahna mitra. Tadi basa aya nu ngagujubar di balong teu buru ngarasa reuwas. Komo barang adenge aya sora anu menta tulung mah paici teh panasaran hayang nulungan. Tapi hanjakal tadi teh teu wani kaluar. Sabab ngarasakeun jeung sieun da puguh ngadenge sora awewe anu seuri cicirihilan. Nya atuh teu bisa nanaon, ukur ngadedengekeun ngahep-hep di jero imah. Tapi saenggeus kaayaan teh dianggap aman, sareta teu loba deui dedengean korejat paici teh cengkat, kop kana batre terus rurusuhan muru kaluar kebat ka pipir imah. Barasat batre teh disorot-sorotkeun kanu poek.
sarta breh katempo aya anu pating juringkang di tengah balong. Tangtungana harideung lantaran pinuh ku leutak. Saha eta? Tanya Pak Ici. Ceuk pamikirna moal salah anu keur pating juringkang teh geus pasti bangsa rek mauk lauk. Ari si Godeg jeung si Gojin ngadenge kitu meni ngaranjug. Iya mah abdi Pak Ici. Nya ari abdi teh saha? Jawab atuh nu bener. Kitu ceuk Pak Ici. Bari tuluy nyorot-nyorotkeun batre da puguh hayang sidik. Si Godeg kekeureuceuman lantaran panona serab. Anak breh katempo ku Pak Ici aya 2 urang jalma keur nangtung di tengah balong. Tapi can pati sidik kana rupana. Iya mah abdi Pak Ici Mamat sareng Udin. Hah? Utan Jang Mamat jeung Jang Udin? Nah kenaon wayah kiwari make aya di tengah balong? Rek maling lauk maraneh teh? Sanes Pak Ici, abdi duaan mah sanes bade maling lauk. Walon si Gojin bari melong ka Pak Ici anu nyangka ka maranehna rek maling lauk. Nya terus rek naon atuh? Da pira ku ari keur mandi mah? Pokona mah panjang lalakona mah Pak Ici. Kun ke ku abdi dongengkeun, ayeuna mah abdi bade bebersih heula ka tampian. Tapi paling mana nya tampianna Pak Ici? Ceuk si Godeg geus kitu duanana muru ka sisi balong. Terus hanjat kana tambakan. Nya sok atuh marani heula. Tuh tampian mah belah ditu. Barasat Pak Ici nyorotkeun batre ka pelebah tampian. Caina kadenge ngocor kana balong ngagolontor. Si Godeg jeung si Gojin terus laleumpang muru ka pancuran. Brus duanana marandi, pukna dicumplang beungeutna oge dikosokan. Baju calana jeung suku pokona mah kabeh dikosokan pika bersih. Dicaangan ku batre Pak Ici anu keur nangtung bari nempokeun. Sanggeus awakna cukup bersih. Si Godeg jeung si Gojin duanana gancang nyampeurkeun ka Pak Ici. Nya teu bade carita mitra. Barabat bae ngomongkeun kajadian tadi anu kalaman ku maranehna duaan. Malah nyaritana oge bari jeung pepeta siga sieun teu dipercaya. Sedengkeun Pak Ici anu ngabandungan meuni colohok bengong ngadenge beja kitu teh. Ras inget kana lalakon Pak RT jeung Kang Atang. Si Dolen katut si Uca ti heula anu harita geus pernah didatangan ku si Jurig Hulu jeung si Jurig Buntung basah keur digaduh ronda. Kitu deui lalakonna Oman anu imahna geus kungsi di anjangan. Bener eta teh Jang Mamat. Nah teu ngabohong. Pak Ici gancang tumanya ka si Godeg anu geus rengse cacarita. Hari Pak Ici, nah iraha atuh abdi sok kabohong ke Pak Ici. Nya kuring teh lain nyangka sok ngabohong, tapi dah heueuh beut asa teu percaya. Nah hanyaan Jurig Hulu jeung Jurig Buntung teh aya. Sabab perkara ieu teh kasida asa mustahil cek pamikir kuring mah. Ya tutu langkung Pak Ici eta mah bade percaya tanah pintu oge da memang kitu kajadianna. Pak Ici, abdi duaan bade permiosolanya bade wangsul. Margi tos teu kiat ieu tiris ieu teh baju baraseuh. Si Godeg amitan ka Pak Ici sabab hayang geura balik. Awakna geus teu kuat ku tiris hayang geura disalin ku baju anu garing. Nya jeung atuh rek baralik mah tapi ludeung teu di jalanna. Ya ludeung we lah Pak Ici da duaan ieu. Lamun keung mah ngudiling we atuh jalanna tuh ka jalan gede tong mapai sisi kebon. Bisi heugeng ke amprok deui jeung manehna. Moal panginten Pak Ici ayeuna mah geus balik jigana jurigna oge. Tembal si Gojin bari jeung ngahod-hod awakna kabulusan. Ya sok atuh ari kitu mah. Ye gancangan kali itu geura baralik. Ya boga atuh Pak Ici permios. Sok kali itu. Si Godeg jeung si Gojin terus ngingkik baralik. Lempangna semurusuh. Ari Pak Ici sanggeus anu duaan arindit mah nya terus bae sup ka jero imah. Sajajalan eueuh anu ngaromo ngabaretem bae. Mikiran kajadian tadi anu matak pikareuwaseun jeung matak pikasieun. Samalah mah kabayang deui rupa jeung tangtungana.
Itu deui kadenge caritaana anu jelas eta jurig hulu teh ngancam kamaranehna. Kesugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula si Godek jeung si Gojin anu keur aya di perjalanan rek marulang ka imahna. Urang teundeun heula sakedeung insyaallah kahareup baris kasamper deui. Kaayaan alam beuki maju ka peuting mitra. Lembur Cibodas estuning sepi jempling sarta teu kadenge sora anu batuk-batuk acan. Kawasna mah pangeusina loba anu geus sarare. Angin peuting ngahiliwir nebak kenadang daunan. Daun cau pating aroya gawas anu ngagupayan. Jangkrik reang di sarada. Sora londok jeung cicireang patembalan. Di kajauhan hawar-hawar kadenge sora kokol di tarakolan. Jiga nama eta teh ronda anu keur ngurilingan lembur. Dina kaayaan kitu. Nyi Mimin harita teh keur ngagoler dina ranjang, tapi can reup sare kalah tuluy nyideuk gulipak ka ditu gulipak ka dieu, beut jadi guling gasahan kawas anu teu garenah cicing. Korejat atuh udang terus diuk dina luhur kasur ngadon ngajentul bari nangkep tuhur. Pikiranna ngalayang jadi rusras ka jaman katukang mitra. Ras inget ka Darma lalaki anu dibikat cinta ku manehna. Sok sanajan geus aya kana sataun lila nanyi utari tilar dunia, tapi Mimin keukeuh can bisa narik hate Darma. Nya antukna mah pikiranna jadi pusing hate marojengja loba kakeheul. Teu karasa waktu geus sataun lilana ti basa si utari tilar dunia. Tapi nepi ka ayeuna aing can bisa menangkeun hate Kang Darma. Nah, geuning maneh hese pisan. Sakalian panggil oge manehna matara ieu ngawaro. Darasaan mah aing oge geulis tapi nah teu bisa narik hatena. Mimin gegeren dengan ngomong sorangan. Jeru turun tina ranjang terus leumpang keluar ti jero kamar. Gok ka tengah imah gek diuk dina kursi sorangan. Terus lengah uleng geus kitu ret kana jam anu ngagantung. Sidik pisan waktu teh geus rek nincak ka tengah peuting. Ret ka pelebah kamar Bah Icang anu pantona nutup sarta meuni jempling kawasna mah indung bapana geus sarare tibra. Kawasna mah si Ambu jeung si Abah teh geus sarare. Da mending geus teu kadenge sorana. Tapi ari aing kunaon beuteung bisa sare ieu teh. Jung Nyi Mimin angtung terus leleumpangan. Telila tuluy koloyong ka tukang ari maksudna mah rek nyokot cai ka dapur. Tapi can oge nepi cungungung sora anjing babaung di buruan imah samalah kadenge sora cicir cerit-ceritan di sada. Ae nah anjing saha eta teh beuti sada wayah kiwari. Nyi Mimin culang cileung rek ka dapur teu kebat terus balik deui. Gek diuk cara tadi lantaran di imah beut tumadakan jadi asa keueung. Cungungung anjing babaung deui galaprak hayam dina paranje jadi pating galaprak disusul ku sora embe anu pating berele di kandang. Bareng jeung kitu kedepruk kadenge sora anu leumpang di luareun imah. Sora lengkah sukuna jelas pisan atra kadenge. Nyi Mimin harita kerung hatena beut jadi tagiwur teu puguh rasa. Ae nah beut aya sora anu leumpang. Tapi sahanya piraku aya kieu aya semada geus peuting atuh ieu teh. Boha-boha. Mimin tekebat ngomongna ras inget kana kajadian tadi beurang di lemburna. Rai bulu punduk ngadadak muringkak beut asa jadi pating puriding. Jung Mimin nangtung terus gura giru asup deui ka kamarna.
Kalacat naik kana luhur ranjang terus ngagoler bari mulan maneh ku simbut. Ras inget lamun peuting eta teh minangka peuting anu kahiji maotna Suta. Hiuk kadenge di luar sora angin sia handaruan. Dibarengan ku sora manuk jurig anu disarada mata keeng. Aduh, nah bet asa jadi loba dedengian kieu ieu teh. Nah aya naon atunya? Di jero imah teh bet keung kawas aya di astana. Kitu ceuk Mimin bari ngahep-hep dina handapeun simbut. Bareng jeung kitu. Tok tok jandela kamarna beut aya anu ngetrokan. Gebeg atuh Mimin rewas, hatena deg-degan sarta jajantungna oge jadi ratung tutunggulan. Aya aya anu keketrok kana jandela. Tapi sahanya? Nyi Mimin awakna rada ngeleper sarta kesang tiis pimiti renung di datarang. Sabot keur kitu. Jandela kamarna aya nu ngetrokan deui ti luar. Mimin beuki teu puguh rasa, sieun jeung keung tapi bari jeung panasaran. Min? Mimin? Min? Tes kulem kitu? Gebeg Nyi Mimin harita reuwas. Lantaran di luar jelas kadenge aya sora lalaki anu ngageruan ka manehna. Samalah manehna oge rada apal kana sorana. Geuning aya anu ngageroan ka aing. Jeung deui beut asa sora Kang Darma eta mah. Tapi mak nyarek naon peuting-peuting ka dieu. Mimin gegerendengan sorangan bari ngadedengekeun sora anu di luar. Min? Mimin? Tas kulem Mimin teh? Ceuk anu di luar. Ngadenge kitu korejat atuh Nyi Mimin cengkat terus mencrong kana jandela. Sarata jelas pisan kadenge lamun anu di luar teh ngaku namah Darma. Jerut Mimin turun tina ranjang ketayep-ketayep ngadeuketan kana palebah jandela. Mimin, enggal atuh buka jandelana. Teu kedah cangcaya, da ieu mah leres akang. Kadieu wengi-wengi sote bubuhan kapaksa margi gaduh kaperyogian anu kalintang penting anu kedah didugikeun ka Mimin. Darma di luar kadenge ngomongna darya pisan. Tumerapna ka Nyi Mimin matak bingung. Rek dibuka bisi lain, tapi lamun henteu sok sieun nya anu di luar teh Darma anu boga keperluan penting ka manehna. Sajabati kitu Nyi Mimin teh bunga ari hate mah. Da puguh geus lilah yang amprok jeung Darma lalaki anu dipika cinta. Saha anu di luar teh? Nah leres eta teh Kang Darma. Nyi Mimin nanya deui kanu di luar lantaran hayang ngarasa yakin. Nya Min ieu mah akang. Sok ganceng atuh enggal geura buka jandelana. Akang teu kiat tiris atuh ari ngajanteng bae di luar mah. Oh leresnya Kang Darma. Mangga atuhkeun urang buka jandelana. Nyi Mimin geus teu loba mikir mitra. Jiwana kawas anu katenung sabab anu dina pikiranna ngan ukur hayang geragok amprok jeung Darma anu jadi buah hatena. Nya atuh kulantaran kitu pikiranna jadi pondok ragabang leungeunna kana tulak jandela. Terus kolotrak bray jandela teh muka. Hiuk angin ngagelebug nembag kana awak Mimin. Lampu cempor kakalecesan katebaku angin anu asup ka jero kamar. Breh katempo di hareupeun jandela. Aya saurang jajaka kasep anu keur nangtung bari imut menilaleb matak ti belat. Anu tayalian ti Darma lamun nurutkeun kana tetempoana dina mangsa harita. Kaayaan di luar poek meredong langit angkeup siga anu rek turun hujan. Anjing babaung teu eureun paselang jeung sora manuk jurig. Tapi beut matak heran ku Nyi Mimin mah kawas anu teu kadengeun. Da puguh manehna geus kasirep ku rupa jajaka gandang anu jadi panyileukan hatena. Geuning Kang Darma. Nah aya naon Kang meuni sisinan teuneun beut wengi-wengi ka dieu? Aya peryogi naon atuh akang teh? Ceuk Mimin bari males neuteup ka Darma anu keur nangtung luareun jandela. Ari Mimin apan tadi oge ku akang tos disanggemkeun pangna ka dieu teh margi akang gaduh kaperyogian anu penting ka salira Mimin. Walon Darma bari imut. Lengak atuh hate Nyi Mimin ngalengak teu puguh rasa.
Nah teu tiasa Kang pami enjing we atuh. Teu tiasa atuh enjing mamin, pan peryaugina oge ayeuna. Oh, kitu sok atuh kalebet heula akangna. Maknya ngobrol beut kieu asa kirang raos atuh Kang. Maknya anu saurang di luar, ari nu saurang deui di lebet teu pugu atuh. Sok mangga enggal Kang kalebet heula. Nya mangga atuh akang mangiringan. Kalacat harita Darma unggah kana jandela, ditingalikeun ku Mimin tingkah polahna kawilang teu biasa. Da pamohalan ari Darma kudu nyemah ku cara kitu mah, da lain lalaki teu bener beut datang di lain mangsa. Tapi kulantaran Mimin mah keur mabok asmara, jadi akalna teu bisa mikir nepi ka dinya. Ceuk rarasana mah biasa bae, anu penting bisa amprok jonghok paduduaan. Lantaran Mimin geus hayang nyacapkeun ka sono, hayang ngumbar rasa katresna anu geus lila dicipta-cipta. Darma geus asup ka jero kamar, terus nangtung pahareup-hareup jeung Mimin, nyeh seuri kap kana leungeun Mimin, cep karasa tiis, jajantung Mimin ratug deg-degan. Kang Darma, nah beuti kieu panangan teh Kang. Mimin nanya ka Darma hatena ngarasa heran. Sabab leungeun Darma teh karasa meuni nyecep tiis kawas es. Tapi sanajan kitu, ngarasa bungah we sarta boga sangkaan lamun Darma geus mimiti daek malire ka manehna sarta narima kana cintana. Nyamin tangtos we atuh tiis oge. Margi lami teuing di luar. Darma ngawalon bari seuri sarta beuki jelas bae katingali gandang jeung kasepna. Kang, bade aya naon atuh akang bet wengi-wengi nepangan abdi? Apan tadi tos dicarioskeun ka Mimin, akang teh aya peryogi. Peryogi naon akang teh? Kumaha pami ngobrolna urang di tengah bumi? Ah teu kedah Min, urang di dieu we ngobrol mah. Margi bilih janten ngagandengan ka tuang Rama sareng tuang ibu anu nuju karulem. Nya teu sawios atuh di dieu oge. Mimin narik leungeun Darma terus gek duanana dariuk dina sisi ranjang. Kang, sok atuh enggal geura nyarios. Bade aya naon akang teh? Tanya Mintarsih bari neuteup sorana laun setengah ngaharewos. Jajantungna beuki ratug sigana naon bae anu dipenta ku Darma tangtu bakal dibikeun sagalana. Min, pami anu sanyana mah akang ka dieu teh bade nyuhunkeun tulung ka salira Mimin. Nya mugia bae atuh keur sanulungan ka akang. Nya bade nyuhunkeun tulung naon ka abdi teh Kang? Mimin nanya deui hatena beuki panasaran hayang geura nyaho. Panona teu leupas melong ka Darma nu keur nyang hareup sapinuhna ka manehna. Gampang Min, mung ieu. Darma teu kebat nyaritana. Sedengkeun panona teu seukeut ka Mimin. Mung ieu naon Kang? Sok enggal teu kedah asa-asa. Tanya Mintarsih katara bangun anu geus teu sabar. Mung ieu Min, akang teh rek menta pangnumbukeun sirah. Gebeg Mimin reuwas sabab teu ngarti kana maksudna. Darma nyerenge seuri teu lilales jirim Darma teh leungit ti hareupeun Mimin. Sarta terus ngajanggelek jadi hiji tangtungan awewe anu matak pikasieun. Awakna buntung ukur saret beheung, getih seger nyarak celakan ari sirahna misah terus ka kalayangan gurilingan kamar. Matana bolotot semu beureum mencrong ka Mimin bangun anu hayang ngalegleg. Letahna ngelel sarta sihungna oge katemporang geteng. Sapada harita Mimin ngajeri terus calawak. Awakna ngeleper beungeutna sepa ari panon melong ka makhluk anu aya di hareupeun manehna. Mimin, kunaon maneh calawak? Mimin ngagoak hayang lumpat tapi teu bisa sukuna karasa leuleus. Mimin, tulung Mimin, pangnumbukeun sirah. Ceuk eta makhluk sorana ngirung geus tuning mata kukurayeun.
Terus ciciri hilan bari kakalayangan. Cungungong anjing babaung sorana meni melewung. Yuk angin siah ngaguru rieg imah Bah Icang ngaladak ririeugan kawas anu diendageun kulini. Nyi Mimin beuki soak hayang ngajeri tapi sorana teu bisa kaluar. Mimin, tolong. Tumbuhkeun sirah kuring. Ragamang leungeun eta makhluk anu rangkuas jeung kukuna anu sareukeut teh kana beuheung Mimin. Cep karasa meuni tiis. Kukuna anu sareukeut teh narancep rek nobros ti corona. Mimin geus teu puguh rasa. Manehna soak luar biasa harita keneh ngajerit sakuat tanaga ngagorowok menta tulung ka bapana. Abah! Abah! Tolong Abah! Mimin ngajerit kulahek awakna leuleus terus ragrag ninggang palupuh. Sarata geus teu inget ti bumi alam. Kocapkeun Bah Icang jeung Ambu Saodah anu keur sarare di kamarna. Barang ngadenge anakna anu ngajerit korejat duanana bareng udang terus turun tina ranjang sarta guragiru muru ka kamar Nyi Mimin. Teu lila oge geus nepi terus pantona disurungkeun anu kabeneran teu ditulakan. Barang brai breh katempo anakna geus ngajoprak di handap. Hah? Mimin, anyaking kunaon Nyai? Bah Icang muru ka anakna bari terus ngagebi-gebi awakna. Nyai Mimin kunaon atuh hidup teh? Ambu Saodah reuwas kitu deui Bah Icang. Terus duanana ngagulang gaper awak Nyi Mimin anu keur kapiuhan teu eling-eling. Abah nah kunaon anak urang teh? Nyaduka teuing ngacu amuda Abah oge teu apal. Tapi keun heula teu kudu gemper. Keun urang carekahan ku Abah jigana mangan ukur teu eling. Tapi kunaon nya make bisa kieu? Ret Bah Icang kana jandela kamar anu geus ngagemblang buka. Gebeg atuh reuwas hatena deg-degan loba kahariwang. Sieun aya jalma jahat asup ka kamar anakna. Ambu, tuh tingali jandela kamar geus muka. Buah aya bangsat asup ka imah urang terus ngaganggu ka si Nyai. Alahnya geuning Abah jandela teh muka buah-buah aya bangsat. Jung Bah Icang nangtung terus muru kana palebah jandela bari tengah-tengah keluar. Sabab bisi aya anu nyurigakeun. Tapi kayaan di luar teh estuning jempe simpe taya sora anu kadenge. Ngan ukur katempo poek we meuni meredong. Ari si jurig hulu jeung si jurig buntung mah teuing ka mana inditna. Da geus eueuh teu kanyahoan ngilesna. Brug jandela teh ditutupkeun deui sarta ditulakan meuni pageuh. Regeyeng mangku awak Nyi Mimin terus digolerkeun dina kasur bari disimbutan. Ambu cing kade tu nyokot caihana terus wadahan kana baskom. Kernaon Abah make kudu ngawadahan cai kana baskom sagala. Ambu Saodah nanya bari molohok ka Bah Icang. Nya keur ngompresan si Nyai ngarasian cang sadar. Sok kade tu buru. Oh, gatukeun urang nyokot cai mah da aya dina termos. Nya sok buru gagancangan kade tu. Leos Ambu Saodah ka dapur nyadiakeun cai haneut sakumaha anu dipenta ku Bah Icang. Teu lila antarana oge geus balik deui bari mawa baskom leutik. Sakalian jeung lamak bersih terus dipake ngompres tarang Nyi Mimin. Ditarekahan kuduaan bari diparancahan ku si Abah sabisa-bisa. Sangkan anakna gancang sadar. Sanggeus aya kana sawatara waktu. Brai Nyi Mimin bentak korejat hudang katempo bangun anu reuwas. Terus rarat reret nitenan kasabudeureun kamar kawas aya anu keur diteangan. Nyai, anyaking geus sadar hidup teh. Nempo anakna geus sadar. Bah Icang gancang nanya bari melong ka Nyi Mimin anu keur culang cileung. Panona rarat reret ka sisi kagigir sambalah terus bibiri gidigan. Nya Nyai kumaha eling hidup teh atawa henteu? Ret Nyi Mimin ka indung bapana anu keur dariuh gigireun. Terus ret kana jandela anu geus nutup. Ras inget deui kana kajadian tadi anu kaalaman ku manehna. Ampun abdi mah sieun ambu. Sieun. Kitu ceuk Nyi Mimin. Terus ngarontok ka indungna bari nangkep ti kakarakat. Sabab tadi geus manggihan ka sieun anu pohara. Nempo polah anakna sarupa kitu.
Bah Icang jeung Ambu Saudah duanana ngarasa heran. Ai nyai kunaon hidup teh? Ulah sok ngarerewas anaking. Abah, leres abdi teh sieun. Sieun, Bah. Nya, ari sieun teh sieun kunaon atuh hidup teh? Da ceuk rarasan mah eueuh anu matak pika sieun di Bah mah. Cingpok atuh geura caritakeun sangkan Abah jeung si Ambu ngareti. Ceuk Bah Icang bari melong ka Nyi Mimin anu keur nyusup kana awak indungna. Nyai, cing sok bejakeun ka Ambu nah hasieun naon atuh hidup teh? Menang pananya kitu ti indung jeung bapana. Nyi Mimin cengkat terus diuk breh katara beungeutna menipia samalah tarangna oge renung ku kesang. Abah, Ambu, sieun abdi teh. Margi tadi di kamar aya jurig hulu sareng jurig buntung. Ih, ampun menipi kagilaun. Hah, kumaha nyai? Dedengian caya jurig hulu. Tanya Bah Icang bari mencrong ka Nyi Mimin, kitu deui si Ambu Saudah oge sarua. Nya leres Abah, Ambu, tadi teh aya jurig hulu kekalayangan di kamar. Malah mah beung abdi oge rek dicekek ku si jurig buntung teh. Alah, nah beut asaku aheng kajadian teh. Nah nya eta teh kitu. Ambu Saudah tumanya ka Nyi Mimin, da pugu asa teu percaya. Derekdek atuh Nyi Mimin ngadadarkeun sagala rupa anu tadi kajadian di kamarna. Ti mimiti aya anu keketrok kana jandela nepi ka harita sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Bah Icang jeung Ambu Saudah duanana pating polohok lantaran asa teu percaya samalah boga sangkaan lamun anakna teh keur ngalindur. Tapi ras inget deui kana beja ti urang lembur anu sabulan ka tukang harita pernah guyur lantaran Pak RT jeung baturna oge kungsi ngalaman didatangan ku jurig anu ciri-cirina sarua jeung anu ayeuna dicaritakeun ku Nyi Mimin. Tah kitu Abah, Ambu, leres abdi mah teu bohong. Ih, sieun Ambu. Ceuk Nyi Mimin sanggeus rengse cacarita terus melong ka indung jeung bapana. Oh, jadi lamun kitu mah anu asup ka jero kamar teh lain Jang Darma meureun nya. Tapi eta masih jurig hulu anu jirimna mangrupakeun Jang Darma. Jadi hidup teh geus kabobodo teh nyo kasamaran cingal. Cindekna kacipu atah-atah ku eta jurig lamun kitu mah. Sumuhun kitu rupina mah Abah. Nya rumaos abdi teh teu panjang emutan da manawi teh leres eta teh Kang Darma. Nyi Mimin ngeluk tungkul hatena beut jadi baluas jeung reuwas kaleureunnakeun. Macak oge nyai lamun jadi jalma kudu panjang akal. Coba sok atuh pikir mah nya Jang Darma make jeung kudu nganjang tengah peucing. Nye mah lain wayah. Dari tengah peuting mah usum hees atuh. Ngan nyai mah atuh teuing pedah katingalina lalaki kasep terus we cenah asup. Nya macak oge kudu aci-aci ari sagala rupa teh. Jeung deui teu hade eta teh ngadon ngasupkeun lalaki tengah peuting kawas awewe anu teu hideng. Sumuhun Abah hapunten, rumaos lepat abdi teh. Nyanggeus we ayeuna mah tong dicaritakeun deui tapi omat hidup kudu leuwih ati-ati sarta ulah gampang katipu. Ieu mah geura sare deui mending oge lantaran ieu teh peuting keneh. Nya, bener nyai sok geura sare deui lah ayeuna mah. Teu kudu sieun da moal aya nanaon. Abah oge tundu ieu teh hayang sare. Bah Icang jeung Ambu Saudah nitah sare deui ka Nyi Mimin. Samalah bari ngarelek heui da puguh tunduh lantaran tadi keur sare tibra ngadadak kahudangkeun. Tapi abdi mah sieun Ambu ari kedah sare sorangan mah. Kumaha atuh pamirencangan we ku Ambu di dieu? Ceuk Nyi Mimin embung sare sorangan da puguh masih ngarasa sieun. Oh, jadi hidup teh sieun nya sare sorangan mah. Nya Abah, margi abdi mah sieun jurig hulu datang deui ka dieu. Nya sok we atuh baturan ku si Ambu ari hidup teh ludeung mah. Nya heug atuh ari sieun mah keun ku Ambu di baturan sare di dieu. Abah, sok bae ka ditu ari geus tunduh mah geura sare deui. Wayahna we sorangannya sabab Ambu mah rek sare di dieu maturan si nyai. Karunya kawasna masih keneh sieun bisi teu bisa reup sare sorangan mah. Nya sok atuh ka dinya baturan. Geus lah Abah mah rek sare.
Kasugri kaum dangu. Sanggeus kitu leos bah Icang balik deui ka kamar narek neruskeun deui sare. Ari Nyi Mimin dibaturan ku indungna. Dina peuting eta mintarsih sakrejep oge ampir teu bisa reup. Lantaran jadi inget bae kana rupa jeung tangtungan si jurig hulu anu asa kokolebatan bae dina kongkolak panon. Asa ucang angge dina mata kawas ngahaja hayang nembongan jeung hayang nyingsieunan ka manehna. Ngan mimiti ti brasare sote sanggeus wanci rek nincak ka bedug subuh. Nyi Mimin karek bisa reup. Matak barang brai beurang teh Nyi Mimin mah masih keneh sare tibra di kamarna. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah mitra kin urang lajengkeun deui nya. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.